Dek, aya tangkulak domba nu hayangan ka maneh. Terus? Daek teu maneh ditanyaan ku eta. Ih, ari emak karek ge lulus sakola geus rek dikawinkeun. Nya daripada luntang-lantung kitu teu para ruguh. Mending ngarabi, puguh-puguh aya nu nanggung jawab hirup ge. Zaman ayeuna mah geus teu usum mak, ngorakeun geus dikawinkeun teh. Terus rek naon deui atuh? Nyara kuliah lah. Rek kuliah di mana? Di Ikopin University. Jadi kumaha tuh tangkulak domba teh? Ah tolak we dari kuliah heula urang mah. Sugana tuh ari geus lulus di Ikopin mah urang teh bisa jadi pengusaha domba, bisa bisnis domba. Jadi teu kudu kawin jeung tangkulak domba. Yakin maneh moal? Heeh. Keur bae atuh ari moal mah. Sina kawin jeung emak we nya. Cik mikir atuh sia teh. Rek nahaon awewe utak atok ti peuting. Ngararewa teuing. Pas nu teu diwara we sia ku kolot. Atuh rasa kedeung kurang nganter si Aya. Nema sia di babatahan ku kolot teh. Kan di babatahan teh cicing regepkeun. Yo, kolot teh mah tak nyarambi jeung ti peuting teh melang. Awewe mah boga beuteung. Cek atuh sing aya kesieun hirup teh. Ya, da sia mah tadi dengekeun ari kolot ngomong teh. Hor ari emak. Engko nitah cicing. Cicing salah, ngomong nemal. Nah urang kudu kumaha atuh? Aduh, eta mah derewelang kitu ka kolot. Ari jaluk sangu teh nungtut. Tong bergan kitu leuh lamun beak. Kan geuning ari teh beak mah. Tungtungna teh sok dipiceun. Pamali sia teh miceunan sangu. Beakeun heula eta. Ka lamun kurang nyolok deui. Heeh. Dek naon eta maneh? Rek nyokot di sangu. Awewe dangna meni roog. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Kenapa? Semakin hari sirahku semakin runyem. Sepertinya kutu yang ada di huluku ini berkembang biak begitu Tereh. Bukannya udah sering disiaran? Iya. Bahkan tiap malam aku suka rajin nyaliksik. Sampai Ramo ini cara rangkul. Sudah kongsi belum pakai obat kutu? Sudah, tapi tidak ada karasanya. Anger saja kutunya tidak kunjung leungit. Tidak ada cara lain selain hulumu dibotakin. Aku tidak mau jika huluku harus lenang. Daripada diantar begitu, jika kutunya semakin loba, sangat beresiko sekali. Kepalamu akan buduk. Tahayang Marimar. Ya sudah, sementara dipondokkan saja buuknya. Nah, aku lebih baik menekuk buuk saja daripada harus lenang. Makanya rajin-rajin kuramas. Setiap poe juga aku kuramas. Iya, tapi pakai sampo, bukan pakai babadotan. Soalnya aku lebih suka pakai yang alami-alami. Alah, bilang saja hoream beli sampo. Dan lagi, memangnya genah. Kuramas tapi tidak ngabudah. Nggak apa-apa. Yang penting buukku bersih dan juga wangi. Mana wangi bararau begitu? Bau apa? Bau miskin. Dibuang sayang. Udah kongsi belum obat? Udah kongsi belum obat? Tidak ada acara lain. Acara. Oh. Selain bulu. Uji 2 tilu. Selain hulumu dibotakin. Iya. Jika kutu siap makan domba. Hai. 2 tilu. Jika kutu nama semakin sangat berisiko sekali. Beresiko sekali. Sangat berisiko sekali. Beresiko. Bukan pakai papadotan. Allah. Ngorong. Ngorong atuh. Cek. Cek. Cek Haji. Nya Cek Haji. Mangga kalau kan? Wios kan baik kalau lotor. Wios kotor mah. Eta acan disapukeun ieu. Aing suku eta imah eta nu kalau lotor. Nya. Aya naon atuh Cek? Cek Haji. Nya Cek Haji, aya naon mereka dia? Iya, abi teh rek ngondang rek aya acara syukuran di imah. Syukuran naon Cek Haji? Syukuran, abi tos kapeser di mobil, sawalian di jakat.
Oh, atuh are rek jakat mah orang anter-anterkeun nya. Kayak dibantuan nganterkeun anak ku abi. Ulah teu kudu, sina darah datang we ka imah. Nah, ha? Ngarak katarampoeun mobil anu kumaha. Heuh nya. Tangke teh pangmasakeun nya. Masak. Masak cai dan olah naon geus aya koki. Hoream ani ta ibu-ibu mah sabarau gesang ih rujit. Oh, nya atuh. Kin abi dongkap ka ditu. Ulah henteu pokona namanya teh sabab eta mah kan jelema teu boga. Bahkan ku abi anu diondang nek jelema balalang sakungkul. Naku naon gitu. Asok resep we abi mah kadatangan jelema anu teu mampu teh. Nah, Asa jadi pangbeunghara. aya naon, Bu? Punten bade tumaros. Ari Bumi Haji Eis gimana nya? Oh. Bu, mungkin ibu lurus tah. Kayak aya perempatan nya, nyanak muka kaler, aya pengkolan saalit. Tah eta Bumi Cumumun. Imah Haji Eis lain imahna Cemumun. Oh, sing jelas atuh ari tatanya teh. Tuh di ditu ada pom bensin mah. Cek, nempuan tukang somai teu? Itu yang naon aku tukang somai. Lain gitu. Kan abi rek meuli. Katanya haye gue nek meuli mah. Abdi mah moal. Pan iki keur diteangan heula tukang somaina. Sagala diteangan lain buronan. Pan abi rek meuli. Ya henteu ku atuh ari nek meuli mah. Mending halebakon omong. Ih, Gusti nu agung. Sugan teu dagang gitu tukang somai teh. Dagang tukang somai mah. Nyaho ti mana tukang somai dagang? Oh, pan tadi ngalewat ka dieu. Tadi cenah teu nempo. Ari ngalewat nama nyaho. Ngan teu ditempo. Gimana, Cek? Geus macul. Hor, semoga oroknya. Awewe lalaki orokna. Geus macul lain tas nempo orok. Heueuh, nanya. Awewe apa lalaki orokna? Meh puguh ke barang bere teh. Keur lalaki apa keur awewe? Tingah cara rape aing tas macul. Banyak orok dibere pacul. Ngali tuh meni rame kitu tukang satena oge. Oh, eta mah meuli sore kabagian oge peuting. Geus lah tong jadi kaburu salatri. Geus we lah, urang dahar jeung dendeng sosis batokok buatan abi. Wah, kumaha nyeuna? Babari, abi boga resep hack dendeng sosis batokok anu masakna ku 10 menit. Udah ketik pasti bisa nyieun ieu mah. Bahanna oge sangat simpel sekali. Yang terdiri dari 2 sosis kenjeler, cabai gede, cabai rawit, bawang beureu, jeruk limau, dan kaldu jamur. Tah, pokona mah ieu bumbuna urang halus. Kemudian potongan kenjer sosis singlus originalna para ranjang kieu nya. Cik coba urang asaan heula. Alah, sia mendingan kieu. Salajengna tutuan sosis dina coet sangkan ipis, lalu goreng nepi ka garing. Lamun tos garing angkat, lanjut tumis bumbuna anu geus dihaluskeun tadi. Pake minyak anu rada loba. Tambahkan penyedap, cai saeutik, dan perasan jeruk limau. Terus asupkeun sosisna, masak nepi ka asak. Lamun geus asak, tinggal kana piringkeun. Aduh, menika bangun pedok kieu euy. Waduh pisan sigana lamun teu kabita. Bismillahirrahmanirrahim. Ngunah pisan. Dagingna karasa pisan. Tambah perasan jeruk limau nunyeun pasakannya menjadi segar. Ngali tuh si magen nilah pisan. Ini akan menjadi dengan sangu yang sangat recommended. Selain ngeunah, waktu masaknya juga tidak memerlukan waktu yang sangat lila. Cukup 10 menit kita bisa membuat pasakan seenak ini. Sok buru kalian ke wajib nurutan agar bisa merasakan daang ngalimet seperti kita. Kalau seenak ini, dendeng sosis batokok sebentar lagi mendunia, guys. Oh, nya mending ngeunah kieu, dendeng sosis batokok teh. Oh, atuh, saking ngeunahna bisa mendunia ieu dendeng sosis batokok teh. Oh, nya. Yeh, Cek. Bejana meuli sate di dinya mah nya. Lamun dibungkus sok aya nu milu cenah. Oh, da beli ge nyaho. Ari eueuh beja cek saha? Teu kudu beja teu batur. Tuh tempo.